Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Allahumma rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabilas sadi. Bapak Dadang kali umi emai ngulem sepuh-sepuhna, wargi-wargina, para tatanggina termasuk Al Mukarrom Bapak Ustad Dani teu aya sanes anjeunna teh hoyong tasyakur binikmah oge hoyong tahadus binikmah. Hoyong syukuran intina mah syukuran ka Allah anu maha kawasa. Neng nia alhamdulillah dina dinten enjing insyaallah baris ngadahup ngajatuk rami ka Cep Andri Lutfi urang Depok. Piduana ti sadayana anu sumping mudah-mudahan sagala rupi cita-cita tur harapan neng nia sareng Cep Andri sing aya dina pangijabah Allah dikabul makbul ku nu maha kawasa, sehingga perjalanan rumah tangga anu bade dilakonan ku aranjeunna duaan estuning aya dina pitulung Allah anu maha agung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina kanggo ijab kabulna cekap sakitu ayeuna supados teu nyangkolong teuing kana waktos sumangga urang buka wae runtuyan acara pangaosan menjelang pernikahan Neng Nia Karniati sareng Cep Andri Lutfi. Sumangga urang buka ku sasarengan ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo salajengna simkuring sapara kanca bade tatan-tatan heula kanggo prosesi upacara adat ngaras sareng siraman. Alhamdulillah ieu cai tos kae ngaduaan ti abdi sareng rengrengan tos ditawasulan ka Kangjeng Rasul ka para wali ka sadayana. Mudah-mudahan sing janten kaberkahan kang ieu cai sok sanos sakedik insyaallah sing berkah. Berkah lahir, berkah batin, berkah dunia, berkah akhirat. Mudah-mudahan segala rupi pamasadan Bapak Ibu sareng Neng sing tina kanan sing aya ridho Allah Subhanahu wa taala. Abdi sakulawarga keluargi ngahaturkeun nuhun ka Bapak Ustad oge jamaah anu parantos ridho ikhlas ngadoakeun kapunana mugia Allah Subhanahu wa taala ngawalas kasayana. Jazakumullah khairan katsiran. Dadang kali ibu cai dina bokor eta tiasa sakedik-sakedik dilebetkeun kana gentong siraman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah innahu samiul du'a. Mugia Neng Nia Karniati tiasa janten istri anu soleha. Pon kitu deui Cep Andri Lutfi tiasa janten caroge anu soleh. Rumah tanggana ayem tentrem, sakinah mawaddah tur warahmah cekap. Bapak Dadang kali umi emai mangga tiasa linggih deui di tempat anu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi upacara adat ngaras sareng siraman Neng Nia Karniati putri kakasih Bapak Dadang sareng umi emai tisim kuring sapara kanca Rini Widi sumangga urang kawitan.
nia anaking danget ayeuna hidup kudu pinuh rasa syukur ka Allah gelis oge pinuh rasa syukur kanu jadi indung jeung bapa anis kurli wali-wali daya urang kudu syukur ka Allah tapi kudu syukur kanu jadi indung jeung bapa dugi ka waktosna nikah poe isu turun utama nama bakal muprukeun doa pangrestuna ka hidup ayeuna hidup bakal ngalaksanakeun salah sawios upacara panganten adat Sunda anu disebut ngaras jeung siraman. Naon ari ngaras? Nia gelis anaking soleh bageun ngaras ngawasuh rasa ngaji diri buktos bakti hidup anu jadi anak kanu jadi indung jeung bapa. Ibu ramah hidup geus hese capek ngagedekeun hidup komo hidup dicobi ku Allah ku penyakit anu sakitu abotna tapi ibu ramah hidup gelis sabar tabah rela nyarengan hidup minggu-minggu di rumah sakit. Alhamdulillah hidup dugi ka waktosna nikah indung bapa ayakeun sok dina acara ngaras ke pentahampura ka indung pentahampura ka bapa sing yakin katerangan agama ridallahi fi ridal walidain suhtullahi fi suhtil walidain ridho Allah gumantung kana ridona indung jeung bapa catet ku hidup benduna Allah oge gumantung kana benduna indung jeung bapa anaking nia ku kituna neng nia anu geulis anaking tah danget ayeuna ieu mangsa anu sae keur hidup pentah heula hampuratin menjadi indung jeung bapa saacan poe isuk hidup bakal ditikahkeun kewajiban utama hidup geus ditikahkeun maka nu jadi salaki komo hidup rek jauh tinu jadi indung jeung bapa nuturkeun anu jadi salaki ka Depok tah ayeuna mangsana hidup sing ikhlas sing ridho anakingnya suhungkeun hapuntenna ti mamah sareng ti bapa eta intina tinu ngaras ayeuna siraman mah ieu buktos kadeudeuh tanda kanyaah tawis ka asih tilam ka cinta indung jeung bapa teteh hidup wah hidup wargi-wargi hidup di luar seueur pisan teu aya sanes sumping dangan ayeuna hoyong muprukeun doa pangrestuna keur hidup mugia hidup sing panjang ujung ageng milikna sing seueur anu mika welas seueur anu mika asih seueur anu mika nyaah gaduh rumah tangga anu ayem tentrem bagja dunya dugi ka sawarga amin ya robbal alamin. Bagja pisan ibu hidup oge ramah hidup danget ayeuna bisa keneh nyarengan hidup asa cikeneh geulis ibu nia ibu hidup dikeresakeun ku Allah ngakandung hidup umi hidup guyang getih lalamaran ngajuru nandonkeun nyawa ngalahirkeun hidup dugi ka hidup gumelar kalayan salamet dina dinten Salasa di Cianjur 2 hiji September 88 ayeuna hidup geus 23 tahun geulis poe isu rek kabale nyungcung alhamdulillah bagja ibu ramah hidup di ais
ayun ambing jeung neleng nengkung muntang katuang rama anaking mangga ngalengka mangga ngadeg tiluan palidi Bapak mundur sakedik Pak Padadang alhamdulillah putri salira bakal aya nu mileuleheungkeun bakal ditikah ku hiji jajaka urang Depok Cep Andri Lutfi Bapak Dadang kedalisan ayeuna Bapak Ikhlas Ridho Neng Nia dipihukum ditikah ku Cep Andri Lutfi mangga cepengan mikrofon Ridho ikhlas abdi serempun bojo Ridho ikhlas pun anak Nia Karniati ditikah ku Cep Andri Lutfi tah ayeuna mah tawis Bapak sareng Ibu Ridho mangga cepengan lilina kuduaan ku Bapak sareng ku Ibu kalayan ngaoskeun bismillahirrohmanirrohim Allahu Akbar sasarengan eta lilina ditiup simbol Bapak kali Ibu Ridho ngalepaskeun Neng kanggo ditikah ku Cep Andri mangga Bapak kali Ibu bismillahirrohmanirrohim Allahu Akbar kalayan nyebat asman Allah anu maha welas asih Allah anu maha kawasa mangga Ibu Nia Karniati gelis ayeuna hidup rek diecageun aisan tapi lain hartina kadedeuh kanyaah jeung kacinta indung jeung Bapak pungkas nepi ka ayeuna da puguh kadedeuh jeung kanyaah indung masa panjang jalan teu aya kendatna tah hidup gaduh kawajiban ku maula kanu jadi salaki ku kituna rek kitu rek ieu hidup kudu syukur ka Allah kudu tumarima kana takdir tuturkeun Aa Andri Lutfi kalayan pinuh rasa kacinta jeung tanggung jawab anu gede salaku pamajikan sing nurut kanu jadi salaki anaki sing jadi istri anu sajati anu tiasa kumaula tur bakti ayeuna hidup rek diecakeun aisannya sing janglar nih sing tawakal hate disangkeh ku kasolehan jeung kaimanan didoakeun Aa Andri sing bisa neraskeun kadedeuh jeung kanyaah ibu ramah hidupnya Aa Andri sing bisa ngamulyakeun hidup gelis mangga Pak ngadeg Padadang dilesotkeun aisanana ku Bapak 6 gram yang gelis Bapak jeung Mamah Ridho lillahi ta'ala sing bagja mangga Bapak calik deui Neng lungsur margi parantos diecageun lungsur sayang mayun ka Mamah sareng ka Bapak mayun ka Umi cepengan panangan Umi ku salira ulah tungkul tetep Umi sing lelep tingali Umi alhamdulillahirabbil alamin ngageser ka ramah hidup dia cepengan panangan ramah hidup tetep ramah hidup sing lelep tingali ramah hidup sakitu rampoh poina dag deg deg dedehnya kaje doa indung jeung Bapak nyarengan hidup nepikeun ka hidup jagjag dangan ayeuna geulis sing syukur ka Allah alhamdulillah sing syukur ka indung jeung Bapak Nia anu solehah bager sok ayeuna kedalisan geulis pentah hampura ka indung pentah hampura ka Bapak nganuhunkeun ka indung nganuhunkeun ka Bapak sok sanajan jasa anu moal kabisa kabeuli kudu jadi anak hutang anu moal bisa kabayar kudu jadi anak hutang anak kudu jadi indung jeung bapana sanajan neng ditakdirkeun boga harta sadunya keukeuh jasa indung jeung bapa moal bisa kabeuli iwal ti ku neng janten murang kalih anu solehah anu
ngadoakeun indung jeung bapa salawasna eta anu bakal jadi kabagjaan ibu bapa hidup dunia akhirat. Anak king nia mangga kendali sanyung geuh dihapunten ka indung jeung bapa. Umi, Abah, abi nyungkeun dihapunten. Hapunten, abi seueur dosa. Hapunten, salami ieu abi teh ngarepotkeun wae. Nuhun. Abi nyungkeun pidoana ti Abah sareng ti Umi. Mugia rumah tangga abi aya dina kasalametan, aya dina kabagjaan, aya dina kariduan Abah sareng Umi. Amin ya rabbal alamin. Padadang dewasa kedal carita ukur juuh Cisoca. Cisoca anu ngawakilan mang juta-juta basa. Bakatku bagja, bakatku syukur, bakatku dedeh sok sanaos aya rasa kahariwang. Kahariwang nu jadi kolot kan nu jadi anak sieun kitu sieun kieu. Wajar Pak. Tapi urang gaduh Allah anu Maha Kuasa. Bapak Ibu Ramana doakeun teras-teras doang putra, insyaallah Allah bakal kaijabah. Anak king cengkan gabrung rangkul Ibu Rama hidup amitan ke aranjeuna geulis. Aduh Gusti nu maha anak king jimat awak pupunden ati bebelahan nyawa harapan investasi kadedeh kanyaah Ibu Rama hidup beralgeram yang jungjunan tanpa hidup dihapura pisan ku Ibu Rama hidup milih ayah kahoyong-kahoyong neng dugi kadanget ayeuna teu acan kacumponan. Hapunten Ibu Rama hidup gelisnya, tapi neng nia sing yakin teu aya anu leuwih nyaah di alam dunia. Iwalti nu jadi indung jeung bapa urang. Insyaallah kadedeh kanyaahna satungtung nyawa tekendahkeun. Buktos bakti hidup kanu jadi indung. Ayeuna urang ngalaksanakeun acara ngaras ngawasuh dampal sampean anjeunna. Bari inget-inget dosa neng nia, sabarakali sentak sengor kanu jadi indung, sabarakali tutunjuk kanu jadi indung. Rarasaan mah eta teh meureunan wajarnya. Istighfar ti luang sulat, minta hampura ka Allah anu Maha Ghafurur Rahim. Cepengan krofuna saya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Allah Maha Ghafurur Rahim geulis keikhlasan hidup nyungkeun dihapunten kanu jadi indung. Insyaallah Allah malautan hampura, Allah Maha pangampura. Sok wasuh dampal sampean anjeunna geulis. Birul walidain sae kanu janten indung jeung bapa eta parentah Allah anu kadua. Allah marentahkeun urang taat ka anjeunna kalayan teu ngamusrikeun anak. Kadua
birul walidain sae kanu janten indung jeung bapa. Parantos disengitan dampal sampean ibu hidap gelis. Si bedai dampal sampean ibu hidap. Gubragen mastaka hidap kana pangkonan ibu hidap nyalu mundut doa. Nah ibu mangga dijian dijampai ditiup munanana bu. Galentoran ibu hidap bari ngaharewas kana cepil umi nianya pisan ka umi nia dedeh pisan ka umi tangkep sabelah deui ibu hidap gelis anaki alhamdulillah taarna neng dicium ku umi. Juhna cisoca ibu hidap cisoca anu bakal mukakeun lawang karidoan Allah geus alhamdulillah ngageser ka tuang rama anduk alit kelir koneng diamparkeun dina panggonan salira lajeng angkat dampal sampean rama hidap kana panggonan salira diwasuh ku cai pangdoa tiisna ieu cai doa Bapa Dadang sing janten landong kanggo salira. Tina sagarupi capek salami 23 tahun bapaknya rengan nia dugi kadanget ayat mugia bapak panjang yuswa sehat pon kitu deui umi margi putra putri bapak tangtos nage hoyong teras-teras disarengan utami nama ku doa segitan dampal sampean ramah hidap omat gelis di HP ceuli jeung panon sarengkak sapari polah sih titih rintih lantaran nafsu anu mata kaduhung badan anu katempuhan cilaka dunia akhirat tumut kana ajaran agama hormat kanu jadi salaki taat ibadah hormat kanu jadi indung jeung bapa insyaallah hidup bakal ngabulumbung jalan ka surga sok gubrageun mastaka hidup kana pangkonan tuang rama mundut doana. Cengkat gelis gabruk ramah hidep alhamdulillah hidup masih bisa kene ngagabruk nu jadi indung jeung bapa da teu sakedik anu sanes maneh nia dina mangsana rek rumah tangga ibu ramana parantos teu aya dikieuna anjeun mah bagja aya keneh indung aya keneh bapa tangkep sabelah deui ramah hidep gelis taarna neng dicium ku bapa cek kateh Dewi gelis munjungan da sihapunten kateh Dewi lanceuk hidep cikah putrana Bapa Dadang jeung dulur patuturun sirah sok aya wae paceng kadan silih rengan silih paseaan tah ayeuna mah silih lubarkeun bising aya hal-hal teteh bising kurang perhatian kanu jadi adi pon kitu di neng culangung kurang hormat kanu jadi lanceuk kateh Rani sami lanceuk hideung sami jadi bagian kula warga hidup
oge kudu dihormat ku hidep. Tak usah belah deui. Kak Wah hidup sareng ka bibi hidup palih dinya geulis. Mangga salajengna nu geulis. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya Nabi salam alaika. Nia anak sing seueur anu mika welas, anu mika dede, anu mika asih, mika nyaah ka hidup. Hidup sing kenging kamuliaan kaberkahan. Dirungrum asih Gusti dipikanya ilahi Robbi. Banyu pang banyu hirup, cai suci pang rokat, raga jeung sukma. Wa ala alihi washabbi. Good.
ka Allah abdi sujud. Astagfirullahalazim, mugi Allah ngahapunten kana sagupi dosa-dosa urang sadayana. Salawasna maparinan pangaping pangjaring pangjaga pangriksana, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma j'al li kulli syaratin nurai yaumal qiyamah, amin. Doakeun ku sadayana mudah-mudahan Neng Nia Karniati Ibu Ramakna oge urang sadayana anu teu acan tiasa angkat kanggo jarak ka tanah suci, mudah-mudahan ku Allah saengana dipaparinan waktos sehingga tiasa tahallul di tanah haram Mekah Al Mukarramah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, prosesi upacara adat ngaras sareng siraman Neng Nia Karniati putri kakasih Bapak Dadang sareng Ibu Emai parantos lekasan kalayan aya dina kalancaran. Hatur nuhun ka ibu-ibu bapak-bapak sadayana anu parantos ikhlas manah luntur kolbu sumping nedunan pangulem Bapak Dadang dina siang ieu tur utamina maparinan doa pangrestuna kanggo Neng Nia Karniati. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ajhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Sok mun ke sakedap turun jati rahayu menjing awas gebismu mangga diawurkeun mangga diawurkeun ibu. Oh 5 ribuan 10 ribuan siap mangga. Alhamdulillah Chef Muhammad Herdi anu mana aya di dieu ceteng heula iya kebrek sadayana. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah wa syukurillah, prosesi upacara adat ngaras sareng siraman Neng Nia Karniati putrina Bapak Dadang sareng Umi Emai anu dilaksanakeun dinten ieu Ahad 20 Juni 2002 hiji di Sumedang lekasan kalayan aya dina kalancaran. Hatur nuhun kasadayana anu parantos luntur kolbu ikhlas manah ngaduakeun ka ieu calon panganten. Mudah-mudahan kempel ngariungna urang sadayana nyanak berkah tur kasayan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Simkuring sapara kanca vendor-vendor anu tugas dinten ieu Andreina Makeup, Bahman Wedding, Denny Permana Project, Amones TV, Rini Widi undur pamit. Cag urang teuneun dihandelem sieun, urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Hatur nuhun kana sagrupi hartosanana, hapunten tina sagrupi kakiranganana. Ilali kofi amalillah wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.